Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Azhara Salsabila ti kelas 10 MIPA 3. Di dieu abdi bade macakeun carita babad limbangan. Dina hiji poe kacaritakeun Aki Haruman. Salah saurang tukang moro kapercayaan Prabu Siliwangi ti Karajaan Pajajaran, anjuk ka mumunggang gunung. Ari breh teh ningal cahaya anu moncorong ti sisi walungan Cipancar. Horeng eta cahaya teh hiji putri nu keur mandi, anak Sunan Rumenggong nu ngawasa daerah Limbangan. Prabu Siliwangi mere ngaran ka eta gunung teh nyaeta Gunung Haruman. Anjeunna kalawan gasik ngutus 2 urang kapercayaanana nyaeta Gajah Manggala jeung Arya Gajah keur ngalamar Nyi Putri. Tapi eta putri teh nolak sabab Prabu Siliwangi tos gaduh garwa langkung ti 100 urang. Akhirna eta putri teh ngaleungit. Tinggal seungitna wungkul nu kaangse. Akhirna eta tempat teh dingaranan Bunia Wangi. Teu lila eta putri teh teu tega ningali kolotna sedih. Nya akhirna eta putri nembongan wujud dirina di hiji imah nu kacida leutikna. Eta tempat disebut Kampung Sempil. Bakat nu dileukeunan diolok ku Sunan Rumenggong. Akhirna eta putri teh daek ditikah ku Prabu Siliwangi. Saanggeus 10 tahun gaduh putra 2 nyaeta Basudewa jeung Liman Sanjaya. 2 putrana teh digedekeun di Limbangan. Saanggeus sawawa umurna Basudewa jadi raja Limbangan sedengkeun Liman Sanjaya ngawasa dayeuh leuhur. Sakitu wae ti abdi, kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.